Wa minha jeung eta di antara perkara nu bakal nyalametkeun tina siksa kubur teh, nu salamet tina siksa kubur teh, man mata bibatnihi, jalma anu maot sababna nyeri beuteung. Nah itu, nah lipernya loba bener muntaber liper jeung pokona penyakit beuteung we. Tema ya hadis, nah Abi Daud jelaskan hadis dawuhan kanjeng Rasulullah SAW, man qatala batnuhu, sing sajelma anu dipaehan ku beuteung kitu ya. Sing sajelma anu maot sababna penyakit beuteung lam yu'adzab bi qabri, maka dikuburan